Amuing ujang kumaha bagja anu taya papadana laraswa dewek bisa ngariung mumpulung di ieu patempatan teh ucu laraswa bisa ngahibur deui pamiarsa anu aya di mumina sewang-sewangan anu nuju nongton berenya ujang laraswa anu disuklak disiklukna bagja bingah amarwata syuta bingah kagiri-giri bingah anu taya papadana ayeuna dewek bisa ngariung deui meureun bisa ngahibur dina peuting ayeuna ujang laraswa teu saeutik robahna zaman anu memang luar biasa cenah laraswa robahna zaman anu memang heueuh karasa jeung karandapan ku urang dina waktu ayeuna heueuh kumaha teu karasa waktu teh beki nyerelek wae sakedeung deui bakal urang yang hareupan bulan suci Ramadan laraswa bulan penuh kemenangan bari jeung dewek ngarasa sedih dina waktu ayeuna teh heueuh loba kajadian anu teu dihareupeun make para cunghul dina waktu ayeuna laraswa sawatara tidinya ngadenge ti berita media massa nya ucu laraswa media online ayeuna teh heueuh corona nepi ka teu saeutik jelema anu ngaisolasi dirina sorangan pikeun ngajaga heueuh da sehat teh mahal ujang laraswa lebih baik berdiam diri daripada mengobati teh paribasana laras ya kahayang mah pokal dewek teh leutikan saeutik ujang alah kumaha tuh wa tarik deui wa kitu boga tukang shot kokot monongeun teh ucu kumaha wa eta teh ripuh ngome bikang we hayo oh burungkut wae wa teh kumaha asa beuki narikan cek ieu teh aya wae nya wa kitu ucu dina waktu ayeuna ningali corona ecek dinu basa Arab mah eta teh hartina teh berhubung ngahubungkeun hartina dina corona teh matak teh saeutik jalma sok urang ganti urang stop ku nyebutna ku kip 18 ujang tah laraswa ari kip teh heup geus nepi ka dieu we da karunya meureunan ku kajadian kitu teh nya ucu di stop wa di stop seniman teu narabeuh itu wa aduh anu dagang ditarutup laraswa sakola di arimah sorangan-sorangan laraswa disebut lagi naon daring online wa sagala online bari jeung duit teu boga alah kuota dadas bari jeung melian kuota meureun nya dadas wa tapi ulah kitu ucu ulah aral kun teu nabeuh 2 minggu laraswa urah halal cek paribasana ayeuna urang ngaluarkeun duit saeutik tapi pamarentah mah memang luar biasanya karahayat laraswa nyaheun pisan pamarentah teh ka urang pamarentah nyaheun karahayatna da sagala rupa ge ratu tara nyiksa pamarentah tara ngahukum yual akhlak pola sorangan nu bakal nyilakakeun ucu eta wa pamarentah geus boga tujuan teh saeutik tuh medis tenaga medis urang anu geus capeun laras geus laleuleuskeun leuheung basa lamun teu tepa eta panyakitna ka pagawe medisna nauzubillah summa nauzubillahi min dalik mudah-mudahan atuh pagawe tenaga medis anu Kabupaten Sumedang umumna sadunia sakabeh sing dipaparin ginanyar kawilujengannya ucu amin sing dipaparin kesehatan amin mudah-mudahan atuh dah heueuh anu hayang boga wabah nu samodel kieu laras wa ari cek bari bahasa Arab teh mah eta teh taun wabah
wabah eta teh panyakit anu datang nati Allah dibikin ka umat manusia. Urang ngentana kudu ka Allah supaya dileungitkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nukuka. Naon nukuka teh? Nu saha eta teh panyakit teh adalah Allah. Kusaha dibikeuna ku Allah. Kasaha disangakeuna ka Allah. Kadua ujang. Lamun di Bandungan ku urang najan jelema ngabandungan salaput umur kahayang patema-tema karep hantireureureuh. Yuh, Allah teh cincirining nyaah ka urang leres wa. Lamun ditapakuran ku ayeuna panyakit kip 18 atawa corona nu disebut mah tah urang geus mineng ngariung jeung dulur-dulur urang samemeh aya panyakit jarang. Hayo we haliah dunia ditarayangan teh deuleu. Leres wa. Jajauhan ka ngaji mah, jajauhan ka sagala rupa mah geuningan ku ayeuna mah geuningan teu pira dibere panyakit wabah seperti kitu geuningan urang teh leuwih deukeut jeung dulur. Nya. Leuwih deukeut ka mantena sabab sakan urang teh mikir ratu tara nyiksa pangamarentah terang hukum iwal akhlak pola sorangan nu bakal nyelakakeun teh urang teh sakan urang teh mikir yen urang teh bobogaan saha bogaan Allah mak dimaotkeun ku saha ku Allah. Ari siang ngenta lain ka Allah hayo we ngenta teh ka aliyah dunia Kade dang pan aya jampena sakan jauh tina wabah panyakit bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bihismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Husaidunna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupkeun ujang. Nah, eta unggal salat teh deuleu. Sangkan urang teh leuwih deukeut ka Allah Subhanahu wa taala sabab urang teh dada melanana komo urang teh dina ngaku agama Islam al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadih. Ari Islam teh salamet ku leungeunna jeung ku lisanna ujang. Mudah-mudahan deuleu dina waktu ayeuna dewek sagawowok dua gawowok mah ngarasa bagja. Bagjana tidinya urang bisa tepung deui dina seperti biasa dina raraga saung si cepot. Leres wa. Ieu mah disebut ngahibur alus mah pimanaeun nya ucu. Tah eta wa. Hade mah pimanaeun etang-etang entok kokorongok we dewek nyarita teh nya ujang. Tah leres wa. Tah mudah-mudahan bari jeung loba anu kakeselan meureun ku ayana penyakit ieu. Keur mah pamarentah geus ngalarang tong bari jil ti imah dar ieu mah. Singkalin. Malam minggu kenakalan remaja teh. Aduh. Kade. Leuheung teh mah dinu hal anu positif. Geuningan teh saeutik barudak zaman ayeuna aya nu nalalongkrong di sisi jalan. Balap liar wa, balap liar. Aya anu kopdar, Nu balap liar wa. anu shopping. Make jeung lamun dinu media sosial masuk aya geuningan anu open BO. Ayo wa osong. Nauzubillah aing geus saeutik sadeh. Gitu puja. IBO eta teh singkatan tinu Bang Odin. Alah. Aya Bang Odin di dieu wa. Aya. Di Cisarua Bang Odin teh. Aya. Aya keur nonton jigana teh wa. Keur nonton. Sabab tidinya teh urang teh kudu silih wangi. Leres wa. Silih asah, silih asuh, silih asih, silih singitan. Silih ngajaga. Kebiasaan urang anu biasana tadi kurang rada salat nu 5 waktu teh rada kurang sok tingkatkeun nya. Leres wa. Ari as-salatu imadu dudin. Salat teh tihangna agama. Sakitu ujang. Kan kamari dewek teh ieu teh era sponsor loba. Alah, di sawa.
ti Ibu Kuwu Cimara Aya tujuh nonton bari jeung eta teh karunya ti kamari tepira ngenta laguna teh hayang wangsit Siliwangi urang regepkeun heula ka dinya bari jeung saeutik mah nya Ucu sok ngadengekeun dewe kintunan geuningan ka baraya urang nya Ujang prung cep dadang siap tukang rebabna nuju biasa pangit nuju laleus nya Ucu sok saga bawa heula ka inya prung cep dadang Soloyor dadang guludug aya urang teh disponsori langsung anu pokok nama ku Ipok Ongah channel aya biasa di subscribe loba geuningan program-program dan dina YouTube teh Ucu gara-gara jangakeun kali Ipok Ujang aya kitu Ucu Soloyor wa haturan cenah ka Bapa Camat Cisarua Ujang aya neng kerja aduh amu zaman ngada gak lupa kuat nu kamasur Pajajaran Siliwangi berpananggehan apa simpu tur sabar kasatria wiwitan nyutruk ngawur jacandran Siliwangi gerpananggahan kapalanan juru tempat payung keadilan ampuh simpuh tur sabar kasatria